Aing mah ieu teh kunaon cenah teh euy. Cai mah aya ieu teh. Hai. Di teteangan tadi dinya. Anjing teh naon atuh cenah aya naon cenah? Pugu aya penting kadinya teh. Arek nanyakeun ubar TBC. Oh iya rek ka WC mah yo sok da di ditu tuh bisa ijang ukur kuku mah wae mah. Can geus pisan ayeuna aduh rada telat euy ieuna aduh keun ge urang keureuyekeun we maju saeutik mau disakalikeun ke heula da eungapeun meureun mere modalna. Lain nanyakeun WC, ieu mah. Butuh ubar. TBC. Heuh, iya WC ieu teh WC kieu lain iya ya teh emang lain peti WC ya teh ongko ya cai itu Astagfirullahaladzim. tenang we banda perlu aya WC mah komo ieu di luhur pan itu saungna kudu aya WC na ame tumanina urang teh mun naon-naon jadi aya WC mah ngarareuna gitu biar kaberatan gitu lah eta mah geus dirancang ti kamari ge mang anger WC mah kudu aya setiap aya bangunan kieu mah calam lah karasa meureunnan lamun urang kabelat yang naon sakrina ini jadi rudet kieu ya. Sok rek ka WC mah aya ukur eta mah. Lain nanyakeun WC, boga batur salemur TBC. Kitu boga batur salemur TBC. Oh, moal mah di kapur ieu mah. Moal di kapur kieu mah paling ge ku pernis ieu teh mah ngewa tuh di kapur mah bodas meureun ngageblek. Pan ieu geus diwarna-warna ieu na yo. Di warna-warna ngan moal di kapur moal mah lebar lah. Hayang ku pernis hayang kaciri ieu tah. Kaciri gamar ieu na tah. Gamar kai teh hayang kaciri gitu. Lah iya. Lain nanyakeun ya WC dan geus boga apal ieu mah WC mah apal. Ngan ieu nanyakeun teh nya tambah ubar anu TBC batur salemur. Moal di kapur atuh ke kudu di kapur moal mang paling ieu mah bisa tah. Ieu na ngan rek ku cet malku Astagfirullah. malku kapur. Mun ieu mah moal urang kajeun gelut lah mun kudu di kapur teh aing ieu. Nya kudu kumaha atuh kudu dikumahakeun itu nu TBC kudu dikumahakeun. Ada mal iya mah atuh kudu iya can angeus ieu teh mah sabenerna mah can angeus tuh itu ilaha illallah keramikana cenah kenang babari lah keun di bejaan ke ngeramik mah aya teh mah rek rek ngeramik mah di bejaan da urang perlu aya jelema tah basic geus aya kareneangan keramik 3 dusun astagfirullah kamari teh geus dihitung 3 dusun eta we lah paling ya Robi kabina-bina paling iya dua sak eta teh semen ya sing kanu mah diaduk we di dieu di eta ya lain nanyakeun WC di dieu teh rusuh nanyakeun ubar itu ongkek wae rusuh ieu teh kabina-bina teuing lek naon atuh make rusuh mah enggak bade wawasuh mah kalebet astagfirullah biasa bade wawasuh mah sok bade wawasuh mah yeuh lain dek kukum lain dek wawasuh lain tos tiasa Kang tos tiasa rusuh ya mah enggak bade eta mah wawasuh mana moal ka WC urang mah moal lain dek ka WC lain itu rusuh tatangga itu bisa geus ongkek wae sok tong segan-segan bade wawasuh mah dapat mayar naon naon bade wawasuh kala teras ning